urang teh hayang naik derajat urang munggu Allah subhanahu wa ta'ala. Faktor mana, sektor mana urang nu bisa ieu? Urang mah kebenaran bogana tanaga pake naikeun derajat ka Gusti Allah. Urang mah ku Gusti Allah diberena teh dunia pake naikeun derajat ka Gusti Allah. Urang mah diberena ilmu ku Gusti Allah, ilmu pake naikeun derajat ka Gusti Allah. Allah mere fasilitas ka urang teh titah digunakeun buat naikeun derajat urang. Henteu kudu jadi kiai bae, henteu kudu jadi pengusaha bae, naon fasilitas nu aya di diri urang akur bae. Akur bae pake naikeun derajat, urang dibere dunia. Coba dunia pake naikeun derajat henteu. Urang dibere tanaga, coba tanaga pake naikeun derajat henteu ka aing cak Allah ye. Pake teterekelan teh dibere ilmu, dibere wawasan, dibere ilmu politik, dibere ilmu ekonomi, dibere ilmu agama, dibere ilmu budaya lain sebagainya. Pake naikeun derajat apa henteu? Ieu fasilitas ti Gusti Allah, tinggal urang apa? Ongkos maca Quran, kita maca Quran, cakolot baheula pan aing mah baheula unu magah. Lain teu hayang cakolot teh. Ngan aing mah apal lisan ku ari teh, ngan apalna 3 doang. Hiji Fatihah, 2 kuliah, 3 kulu. Jasa kituna ti baheula aing mah ku ari atuh belajar ya hese. Eta teh Quran dibulak-balik bae. Bismillahirrahmanirrahim. Batur mah nu bisa maca Quran fasilitasna atuh. Nya nama lantaran bisa nasa kitu atuh eta bae. Fatihah, dolin, kulya, terus kulhu deui. Fatihah deui kulya, kulhu deui. Fatihah deui kulya, kulhu deui. Datang ke malaikat geus teu nyatet-nyatet. Nya aing babacaan siang mah. Ci. Atuh kos kitu bae tah ulah jadi ulah risih. Ku sebab teu bisa maca Quran hajul teu baca eta Quran eta geus bae kulhu bae geus kulhu bae dieu kulhu kaluar kulhu di jero kulhu peuting kulhu barang kulhu bae emang di sana eta doang eta teh Quran jadi atakah pan urang mun maca kulhu 100.000 haram ka neraka. Masya Allah 100.000 baca bae kulhu bismillahirrahmanirrahim 70.000 cek sakaol mah dia sih 100.000 kan kurang maca kulhu. Coba eta aya keneh waktu jang aki-aki mah jeung nini wah aing mendingan diharamkeun bae ka surga ka neraka maca kulhu bae pas beres 100.000 pae nya geus mah boga atakah. Nah di akhirat begitu dipertimbangkeun ka neraka Gusti abdi ngadenge pan di pangajian saha nu maca kulhu 100.000 pe cenah cak kiai pan kiai ge kangjeng nabi cak ti Gusti cenah haram ka neraka abdi dek demo lantaran teu bisa abdi mah abdi ngadenge ku ceuli abdi bose mah nundutan ya lap-lapan lah. Teh jadi tah bahasa-bahasa kos gitu bisa pakai pertanggung jawab ke Gusti Allah. Tah eta hasil ngaji pan. Hasil ngaji mun kitu mah urang teu ngaji ban saya maca naon maca qul jasa nah yang maca bae engke moal bisa daya mau ka Gusti begitu kana rakakeun atuh pan Gusti abdi maca qul jaksa sia caksanya haritanya tuh tanggung jawab aya kitu mah jaksa sia ngaji dieu sia ngajina cilongok teangkeun kiaina bener pernah ngutakan bener jaksa sia bukan kurang teh pan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala al ikhlas bi'ata marrah bi'ata alfi marrah bejakeun ataqallahu da pada eta cak Kangjeng Nabi tapi dipanggil bener pancak Gusti wah bener ieu mah tuh geus ka surga kan cak malaikat ieu catatanna aya nonton TV nah udah sampura ampura nikmat luar biasa tuh nuhun libatkeun diri urang di pengajian supaya urang ngarti ka Gusti Allah mun geus ngarti ka Gusti Allah ibadah teh mantep mantep para ulama daek maca Quran tengah peuting tahajud maca zikir jeung sajabadah ngarti nyana ka Allah pagon kiai nu ngartina ka amplop bae mah undangan bekerek nyana undangan aing paruyang ceuk kana ieu. Duh, hese ceuk.
oh nang puyeng undangan teh kudu nikmat alhamdulillah rineh ya maca Quran nu biasana osok sajus jeung mah undangan ieu bisa 5 juz ieu mah lain rokok beak ye udah nu ngondang sial kas geus ipis ya heran lagi gua dakwah sih kos kitu Masya Allah tah wauhkeun diri urang carana supaya urang wauh libatkeun di pengajian abeh urang ngarti kanu diibadahan ku urang sebab wal amalul qalil yanfa'u ma'al ilmi billah wal amalul katsir la yanfa'u ma'al jahli billah. Jadi jelema teu paham ka Gusti Allah, jelema can wauh ka Gusti Allah, salat deui maca Quran, maca sholawat, zikir terus bae dilawan ku bari diuk bae ku wali mah hebatan wali. Aya sia gara salat bae. Salat sia nu loba, jutaan rakaat, wali mah kerek. Diudangkeun dahar, dahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tas dahar. Itu mah waduh keur tunjelan we salat. Wah, jadi diudangkeun deui. Dahar. Dahar. Hebatan kana nu kerek. Tah eta tah bentak. Iblis teh di masjid begitu di masjid terjadi nyana. Begitu ke masjid terjadi deui. Tanya, kunaon eta terjadi ka masjid iblis? Aduh di dinya aya nu keur sare. Tah nu keur sare sih beusi kahudangkeun nyana mah mun hudang waduh zikirna teu kawawa. Geus kena hees bae eta macak nyana teh. Itu pun nu salat teh diantepkeun sebab nyana mah salat ge di baturan ku kula ieu. Kulana asup ke jero hatena, hei salat deui sia. Hayang kalem sia kuari mah. Hayang salat deui tuh. Eta mah teh nu hees nu kerek. Asal geus udang bae bahaya. Bahaya. Lurah dicarekan ku nya. Camat dicarekan. Geus kena hees bae nya mah. Cakos kitu iblis ge teu kuat. Kajian kena hees bae mah doh. Dah eta tanda bahayana seorang manusia nu ngarti ka Allah bisa membabi buta. Pandang bulu sahajeng nya nama zikir bae ka Gusti Allah. Dialah iblis ge iblis. Waduh cek kena ieu mah. Bahaya mendingan kena hasan. Dak lolobana kiai mah hare.